Angongo, 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 acara ngobrol dan ngopi angongo. Waktu sudah janda capruk angongo. Pemirsa dan guys, jumpa lagi di acara Angong, acara ngobrol dan ngopi on Angong. Kunaon papelong-pelong? Apa nih pemirsa? Naon? Ayo bahas Juri. lah. Asa tunggu gitu. Bentuknya goblok. Asa kagok. Jadi Kalah. kudu gitu-gitu. Dikudu gitu. Ngebahas juri. Ikut di bolotot-bolotot. Lain Pangarah serem. kuno goblok. Sabaraha poe teu ngupload sok. Ya karek mimita karek 3 video heuh. Episode selanjutnya ayeuna pemirsa dan guys kita ngabahas tentang juri. Kebenaran malam Jumaah nyawa. Kabanderan malam jamaah. Sok sanajan malam rebo. Malam rebo. Tapi kan malam Jumaah. Kita anggap bahwa sekarang adalah malam Jumaah. Kaliwon. Kunaon bat kaliwon? Teu kaliwon ge, kali merah kan bae. Tah, leuwih ngeunah jogedan. Bener. Komol mun kali kieu. Bating dahar eta kali bu. Ibu. Seueur kana beundeung. Jadi pemirsa, Kumaha? kita ngobrol masalah tentang juri ya. Alhamdulillah, kemarin saya sudah melakukan penelitian referensi dari berbagai macam sumber tentang jurigisasi. Jadi kemarin saya pernah bertemu dengan Profesor Dokter masalah kebatinan dan ilmu gaib. Aya eta aya. Aya loba. Ini orang di luar negeri ge loba. Orang kemarin ya pertemuan seminar. Ngebahas tentang juri. Jadi juri itu ada beberapa tingkatan, Mam. Aya juri budak, aya juri remaja, aya juri kolot kalapa, aya juri aki-aki. Dewasa. Itu dewasa. Aki-aki. Oh. Justru kali itu belum dewasa gitu. Dan di urang alhamdulillah. Jadi Indonesia itu kaya. Kayak apa? Tentang Kaya dengan keanekaragaman juri. Selain keanekaragaman budaya ya. Selain daripada budaya dan kesenian, juri juga ada. Jura. loba di urang mangarana dinya mah. Malah di urang. Panglobana di Batu mah saareutik. Eropa Dracula geus. Wadai. Hijinya Asia nya paling Cina. Cina pampir. Hiji wadai. Jenggaraya deui nya. Raya Marakejas. Jas make baju kawin, make baju adat. Tapi di urang. Di urang. Allahu Akbar. Karunya, Bro. Hiji Juri anak-anak. Contohna naon sok? Mana apa? Naon cing? Naon? Tuyul. Oh, tuyul. Eta juri budak hideung tuyul, juri budak eta. Lain teh nyakola nyawa. Naon? Leutik keneh geus jadi juri. Komo engke mun geus gede. Heeh, bener. Tuh 13 sedol leutik. Kumaha kolotna eta? Kumaha kolot? Cupluk. Hiji Tuyul. budak. Juri budak. Kedua Remaja. Juri remaja. di urang ya di mana? Urang. Kunti. Kunti. Kenapa Kunti dikolongkan kepada juri remaja? Nah, Karena Kunti itu setiap malam kelayaban mencari salon yang buka. Wah, harunya. Kaingan minang kukurilingan daun nu muka merenya. Sebab mun beurang mah manehna aduh silau lebar muka glowing na bisi kayak matahari. daun ngawig-wig teh nya. Wig Dek yang di rebonding teh di krimbat na naon pak. Kudiangan nu salon buka 24 jam di urang mah da eueuh. Heueuh, komo ayeuna keur corona ge nya. Wah, Jadi ke di Malasker apa? ini kulit tiger udah gitu. Rot sebrot. Kemana? Cerek ngulin. Ki juri Mana? Kalayaban atau biasa, cerek masker. Sesel. Ini tax. kunaon itu. Itu kunaon 20%.
Guys alus deh bro. Terus kan. Oh, naon Aing deh. urang mah tenan naon dia ngobrolkeun masalah nu kitu. Mana naon abi tos izin Izin. ka Departemen Perhantuan Indonesia. DPRHI aya lah. Itu kan kumargi eta mah dunia goib. Jadi moal lain apaleun. Abi ge pripasna di pasien tidinya bro. Jadi eta teh kedah nya ngabubur-bureun bubur bodas. Terus jadi dahar ku urang. Jeung di identikna teh nya malam Jumaah. Benar. Masalah jurig. Iya. Setiap ada yang malam Jumaah, kamu aya keliwonan, Heeh. pasti we sieun da ka mana-mana. Padahal ada teu nih Mas Liwon ayeuna kala kadagang kacang panjang nih. Teu nih nah bet kada ka abdi. Naon bet kada malam-malam aya di abdi. Abdi mah teu kena nih, abdi mah mending kena dagang lah. Cek Mas Liwon eta. Itu kunaon bet kudu lanjut. Atau sama jelema. Nyaan ieu nya. Nyaan ieu mah nah bet kudu malam Jumat Kliwon. Da malam Jumat mah keur sasaha ge bisa gitu nya. Iya. Malam yang baik untuk iktikaf. Tah eta Doa aja. salah ieu mulai nya juga nama. Salah tafsir. Jadi kieu Mang. Jam 7, jam 8 sampai ke jam 8 eta waktuna kurang teh keur ibadah nya. Ibadah benar. Malahan terusna teh pan ibadah urang. Benar. Isang sisa teh leup itikaf. Bisa salah sakedeung Salah tahajud. Jam 11 tah eta waktu pokokna mah malam Jumaah teh. Tah bener, waktu naon tah eta? Eta Waktu Naon waktu naon? naon? waktu tah eta mah keur anu geus boga. Waktu naon? Tah Waktu naon? Jam 11. waktu tit. Pilih pemirsa terang. Aya tadi dia. Jadi Aya. malam Jumat mah jam 11 waktu pas kanggo Mukakeun pantau cenah. Cicing. Naon? Ya ku naon itu kajeng cicing ka pamajikanna pantes euy. Nih malam Jumat. Cicing. Nah ku naon? Aing mah masih kena poe Rebo. Beda kalender atau Udah kumaha? kalian. Udah kalian. Aduh batuk guys. Kopi deh ya kopi. Nah, endorse Iwan. Boro-boro goblok goblok deui nu endorse kayak gitu. Nu endorse tanda tanda. Sakali we hari tanya. Mantap. Ya, Duh. Tah, jeung deui kieu, Bro. Tadi nepi ka nona remaja. Aya jurig dewasa. Naon teh? Generawo. Nah, Generawo jurig dewasa jurig kolot eta mah jarak generawo telong wewe gitu. Soalnya anak kalau wewe geus puguh neneangan budak. Oh, Geus rumah tangga berarti Oh, nya. tah eta teh kalau wewe teh sebetulnya di dunia perjurigan manehanana teh eta teh sebagai produsen susu tepung. susu tepung kumaha? Betul di tepung. Bakal kasebut kalau wewe siga kumaha panjang cenah gitu. Eta titna panjang cenah jadi produsen susu tepung. Ada generawo. Kunaon generawo disebutkeun naon juri kolot nya. Tingali atuh. Kumaha? Di urang rata-rata naonna tingali di naon? dedegan geus katingali jangkung badag. Wah, keur mamajehna naon bentang kanu gawe kanu sagala lupa. Nah, kacirina kitu tinu naon tah? Tina jangot. Tina lain aing. Lain maksudna urang. Kawig-wig pannya panas. Jadi ku generawan itu tipe juri pekerja sebetulnya. Juri pekerja. Tingali lo panjang. Lain pemalasnya. Lain pemalas. Aya jadi pemalas. Naon? Naon? Ini bawang kudu ketilu, Kumaha tah? nu bodas, Naon eta? jadi pemalas tah mah. Ya naha. Oh, yang nyokot cai ge hese. Eta dibeungeut goblok. Tak Eta mah. eta lain malas. Eta asupna tingkat aki-aki. Nah, Tingkat aki-aki. Kumargi sok keluar wengi nya di bakuta teh bisa beli halabat angin gitu. Dalam mun teu asup angin mah dibuka kieu leuleupaan teh. Nya. hampura jadi kita. Kapunten jurig da kumaha tuh. Jadi memang kalau kita membahas tentang jurig itu tidak ada batasan. Kalau tungtung nama. Loba apa? Oh loba. Jeung tina kieu deh, Mang.
setiap aya ngepul tengah peuting pasti we kanu mistik nya. Padahal bawa nu ngadurukannya oh aya nu seungit-seungit Nah, eta. udah kieu benar. Lah. Berarti mati keur naon pan kena kunti. Kunti biasana. Alah, bau panan panerwo. Alah, bau padahal mah bau bangke kana pocong. Nya. bau hapeuk cenah Naon naonnya lah naon gitu. Ai dia sok mau bau naon. udah orang kamari bau na buruk gitu tah uhui Jurik naon? Para laut atuh. pas dikit Naon? memang gitu Goblok. Tengah aja. pan ieu Tengah aja. bau buruk nah jam cenah jampe cenah tuh tong bebeja eta teh cenah kagorengan eta teh Naon? jadi kagorengan tuh harus beja-beja ka batur setiap kagorengan teh nya naon mah kagorengan goreng bau jam gitu ieu bau ieu amang itu asal teh jurik cenah pernah malam jumaah Cau. Dan gitu kan ini. Kabayang ja euy. Lamun keur lempang duaan. Di lembong gitu atawa di tempat suni nu hidup poek naon. Bet bisa kan. Ladak bau gitu pengaruh. Wah. Pipikiran masa menakarep padahal nu sabeulahna mah geus gaul. Ieu aing. Cempe ieu urang Cileung meureun. Ayo we. Ya aing untung teh jeung huluna ge. Jadi ingat pemirsa dan guys. Jangan sampai Anda menonton episode kali ini komo barijeng dipoekan kamar. Nah, gitu. Heuh moal kadoleuna naon boleh begitu. Urungkeun we bebas biasa. Ulah. Yang di dia mang boga pengalaman kamar. Tah, iya. Masalah nu kitu. Ada tarikan ngomong ame kadenge. Masalah nu kitu boga pengalaman. Masalah Karek ngomong teh jeung anu di keluarga we kamari teh. Geus balik tungu di dia teh. di sawah. Kita balik di Wah, sawah. parah geus bener euy. Udah terkuatnya di dia teh. Bekal beak jam 11 teh. Kopi eueuh, udud eueuh. Jam 11 naon peuting? Penting ada berang atuh geus. Heuh, kumaha? Balik di teh lempang. Nya. Da geus puguh kendaraan mah di imah. Heeh. Loh. Da lempang sok sok bari mawa bedilnya di dia udah ngaja ieu. Mau bicara sosok galak. Nah aja. Eta mah di jalan mah. Nah, kumaha euy. Kumaha? Lempang dia teh. Sia, angin. Iya pengalaman mistis. Bener lagi. Pengalaman mistis kumaha? Ces anginnya. Heeh. Harus tepungguh we. Pasti. Lempang beuki narikan meureunnya. Gancang dia teh, keur mah lapar. Ingat anu kitu. Nya. Harus tepungguh. Muring kaku. Oh, lain mun ka kelurahan apa di mana? Wah, ini Lempang. Wah, gancangan. Heeh. Mas nepi ka imah. Sama ka imah. Rusak di jalan. Harus tepungguh. nuturkeun tah mah euy. Aya nu- Nuturkeun, Bro. Heeh. Anu diinget-inget nu lempang. Da usah saha deui wati urang. Oh, suku urang. Nah, karena biasa-biasa. Lempang deui urang. Dikit-dikit suku urang. Terus Ingat deui urang. Suku urang. Da usah saha deui. bener. Mun Tapi bener sek. berarti dua Wah, Benar. Suku urang. urang. Cenah naon? Lempang deui urang. Ka mana tah? Balik ka imah dah apa Imah. kuat apa. Datang ka imah. Kada. Nyi, buka. Nyi, wah, us sakti. Kesang. Wah, kesang padang kesang lemut geus kaluar eta. Kemah lapar. Oh, jalan tepuk ka imah, dibuka panto. Datang ka imah. Dap Naon? sare dia. Oh, sare heula. Sare heula pasti ieu. Tekuat sare. Reng. Lah, eta naon eta? Pari perbun di teh sare teh. Reng. Dibuka teh. Simut. Heeh. Bekar kayak gituan. Oh, Oh, rada ngeunah deui hate teh. heeh, suara beker eta mah. Geus tepuk atuh. Pareman we. Di pareman deui pura. Sare deui. Sare deui. Kotra. Gedeg. Eta teh di Simut simut. datang nyampeurkeun tah mah euy. Ya, Milu datang. eta teh. Jadi eta teh pemirsa sigana mah meureun ieu dongeng anu milu di kebon. Ta eta. Terus Eta kumaha sangka tah? Terus kumaha tah? dibuka simut lalaunan. Heeh. Pamajikan mawajik eta. Oh, pemajikan. Rada tenang deui Lantai hate. heuh. Ai subat. Nepikeun keadaanan. Mesti ada itu. Jab kurang.
ke dapur. Nyokot susuhan. Tuluy. Ah, mesti pung. Nyesel dia. Subuh nyesel. Mesti subuh tidak kebenaran tadi gawe gitu nya. Ah, bagian libur gitu. Keur mah penting teh eta teu bisa sare. Pertama bagian libur. Pertama bagian libur. Ah, sare. Lep tidinya mah. Ada ngeunah pal borang nakeun mah sarena teh. Oh, nu ganggu. Lah. Dongeng juri teh. Dongeng pengalaman ieu mah. Si goblok guys. Aing nungguan tadi. Aing juri enggak belah mana. Apa cek dia? Ayo dongeng pengalaman gitu. Kan ieu teh keur ngomongkeun juri ieu teh keur ngomongkeun juri pengalaman. Sugan ulah pengalaman juri. Salah. Lah eta oge. Apa teh? Aing kudu nungguan belah mana ieu bieu juri teh. Korosak cokor aing ternyata. Aing goblok-goblok pamajikan balik ti cai. Ayo ker di sana. Aing juri teh di mana? Ditutungan urang sih. Karena seudon urang teh nya urang geus ka mana we pikiran wah ieu jurina pasti fenomenal cek urang teh. Ah, teu salah di dieu mah. Eta oge. Tong ngomong sikuk wae. Ya pemirsa lah. Jadi notulen, Bro. Ya. Jadi kieu. Masalah jurig dan manusia itu memang beda alam, Bro ya. Iya, betul. Jurig dan manusia itu beda alam. Jurig di alam gaib. Dan memang cekur aya aya membentukna jurig mah sebetulnya mah jurig mah cenah mah eueuh. Eta mah jin anu rek nyoba-nyoba ngusulkeun kanu akidah urang. Nah, nya eta ge. Memang berbeda alam, tapi kita juga harus bisa mempercayai bahwa memang jurig itu ada. Gitunya. Ayana di mana? Jangan lihat kemana-mana. Lihatlah ke dalam diri kita. Apakah tidak jurig atau manusia? Iya. Dan kita camkan dalam hati, kada barudak. Pemirsa dan guys, buanglah sampah pada tempatnya. Dan kita juga harus berpikir. Apa itu? Apa? Kita pikirkan sama-sama itu apa? Ya, bener. Jadi pemirsa. Jadi tiap episode kita mikir. Nah, eta. Urang malikir. Gitu urang. Jadi episode mikir lah. Ya, jadi ya alhamdulillah. Anda berarti kalau bisa dengan subscribe ke Angongo, berarti Anda menjadi seorang pemikir. Cerdas Anda nantinya, ya gitu. Maka aya pangkat lah. Ada pangkat. Beres nonton video ieu jadi insinyur. Jadi pemikir, kali itu jadi profesor gitu. Omat gitu. Jadi untuk segala sesuatunya tentang pembahasan tentang jurig itu Anda tadi sebetulnya bisa lihat di bawah. Iya. Kalau kanal Iman bisa kebaca. Eta. Lamun balang betong Imana wayahna teu kabaca. Begitu. Maka dari itu pemirsa, sampai di sini dahulu video kita kali ini pembahasan tentang jurig. Stay terus saja lalajo Angongo. Pakai underscore ya. Tong hilap. Mau minta subscribe. Mau ngadoakeun. Ayeuna mah kope kumaha dinya. Penting mah mikir. Yang penting mikir. Ya. Jadilah manusia yang pemikir begitu. Hatur nuhun. Masih di Lalajo Angongo. Acara ngopi dan ngopi only Angongo. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angongo, acara ngobrol dan ngopi Angongo. Waktu sudah jadi capruk Angongo. Wah.